halalagaman ari geus kieu. Ini geus tebar. Sai eueuh. Kira kumal nyawah tuh dari kieu masukan. Sekarang liar. Kemana? Aing ngajan yangan euy. Wah, ieu tempat naon ieu euy? Eta bensin. Iya tah. Urang teh tebar. Tapi suasana kieu yeuh. Mau tara-tara aya hujan kieu nya. Udah mau oh cayan ieu. Oh, bingung ieu teh. Lah mending ulin. Ayeuna mah suang konten we yuk. Konten Nya. lah teu hayang ajig aing kamari ya jeung si Ambe aing konten kira teh na kieu beh ngonten jeung saha jeung Rabel kumaha sake mana aing di kitu Terus nah jatuh tuh baca perasaan mah beneran kumaha di beh cenah di kitu ku si Rabel teh aing teh cenah heueuh eta geus teh tuluy kumaha aing teh mikir pikir-pikir beneran cak aing teh ya mana aing embung konten ieu teh ya aing korean terus kumaha deui cenah engke teh maneh teh yo ku si Rabel teh dijejek kitu aing ngat dijejek kitu ya tuh terus kumaha deui nah teh neuneun ieu kitu tah ka aing teh cenah teh Malik beng Malik kitu yo tah ku si Rabel teh cenah Malik cenah cek si Ambeh teh cenah teh ku si Rabel di kitu cenah tah goblok ieu mah lain konten kieu mah. Kandi. Sama dendam. ampun Sama dendam. kamari Ku si Ambeh di kitu. aing kamari ku si Ambeh di kitu aing sarua Tapi eta mah lain konten. sarua beng ngonten Eta mah serius. kamari ku si Ambeh di kitu keun. Ampun